Dongeng Siluman Piit bagian ke-10. Punten ya kamari teh Kang Dagol kapegat panci kapisah mangsa nuju nyarioskeun kaayaan di bumina Pak Haji Aman teh nya mayeuh lajenganana urang carios urang lajengkeun we ieu cariosna karungu Den Surya nyarios tak kitu upami ecek kuring mah urang ulah endat-endat nya ikhtiar sareng ngadua sareng deui sagala rupana oge kedah dipasrahkeun kanu Maha Kawasa anu ngayakeun takdir awon sareng takdir alus. Tah kamari meureun takdir awona aya kaserang ku kasawat atawa panyakit ayeuna takdir saena aya bung bolongan atawa tos katingali sehat teuyeuna ama gitu tah sareng mah iti oge Mang Obon cek Den Surya teu lila tidinya. Di kajauhan kadenge sora bedug nandakeun datangna waktu maghrib. Atuh tidinya mah patembalan we di tempat-tempat sajena ge kadenge sora bedug patembalan malahan mah di masjid anu deket atawa tinu jauh oge reang we karung anu adan di kajauhan. Aduh punten geuning geus teu karasanya atos bedug magrib deui kapan kuring teh arek kemit oge kasih iti. Aduh punten yeuh sanes kirang sono arek bade gura giru we ieu maksud teh pamit. Ih Mang Obon jeung nyana cek kuring oge sarua arek pamit we Den yeuh punten cek Pak RT jeung Mang Obon satulaina mah pamitan duanana. Malahan mah Pak Haji oge satulaina mah dianteur ku Den Surya kacai rek ngalaksanakeun salat maghrib cenah. Malahan mah sanggeus katingali Pak Haji Aman kapangkeng namah ngalaksanakeun salat maghrib anu direncangan ku Bu Haji. Tetebih da Bu Haji mah sok ngarencangan ka Pak Haji satuluyna mah Den Surya oge nyelang heula indit ka masjid salat berjamaah maghrib. Teu dicatur lilana di masjid Den Surya geus unggah deui we asup ka tepas imahna bari dibarengan ku si Jantra majar teh papangih cenah bieu pas waktu salat di musola. Da si Jantra oge ngalaksanakeun salat berjamaah maghrib sararea jeung urang lembur. Karungu Den Surya nyarita, "Ayo Jantra asup hayu-hayu tong era-era damereun geus biasa mohon Kang hayu-hayu urang ngopi heula tika Isa mah ke geus Isa urang sakumaha biasa urang ngalaksanakeun nya kemit deui we mohon Kang mangga cek si Jantra bari manehna ge celat we unggah asup nuturkeun ka Den Surya asup ka imahna Pak Haji Aman. Karungu di jero kamar Pak Haji jeung Bu Hajah gegerenrengan we ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an sabab cenah ari ti magrib mah wios we ku Pak Haji jeung Bu Haji itung-itung ngadoa ku nyalira wae perkara tarekah macakeun ayat-ayat Al-Qur'an kanggo Pak Haji teh. Bari nungguan salat magrib saperti kitu Den Surya pangangguran cenah ngawangkongkeun perkara anu tadi dicarioskeun ku Pak Haji jeung ku Mang Obon teh. Malahan mah tidinya kadenge si Jantra nyarita, aya kitu nya Kang tapi duka atuh da kuring mah teu aruninga name ayeuna wae uningana oge perkara oray-oray kitu mah. Ieu mah dicaritakeun soteh ameh rada apal we ka anjeun ngan lah ari cek kuring mah asa kurarasaan kitu asa pamohalan sanajan eta oray teh aneh aya nu bodas jeung hidung melas bari tungtungna cenah aya konengan tapi aya hubunganana jeung oray kitu dah. Kuring mah lain teu percaya kana perkara nu kitu teh tapi acan kabuktian sanajan
Ayo na cenah bab nu jadi bapak kuring Pak Haji gering sampai mena aya perkara nu kitu tapi dah istilah nama kumahanya orang tinggal di wae kumaha meureun geletuk batuna kejebur jahina benar teh aya hubungan jeung oray saperti kitu teh nu penting mah urang mah ngadoa we akang sareng tong endat-endatna ikhtiar terus-terusan we da meureunan aya di ikhtiaran sareng terus-terus di urang ngadoa mah insyaallah ku Allah ge diijabah ceuk si Chandra. Waktu nyerelek hanteu karasa peuting eta meneran peuting malam Jumaah sanggeusna ba'da Isya. Bu Haji maturan Pak Haji malahan mah panto kamarna oge anu disarean ku Pak Haji teh rada diengapkeun da kitu kabiasaana satuluy nama katingali Den Surya ngagelenut we ngaoskeun Al-Qur'an deket kalawang kamarna Pak Haji teh cenah karungu cenah bacaanana anu diaoskeun teh ku anu aya di jero kamar. Pak RT jeung si Jantra anu kabeneran can sarare dina peuting eta bari nungguan giliran da sok aplusan teh ari palebah ngaji mah kadenge Pak RT nyarita Jantra tadi anjeun mah tak eueuh dek dicaritakeun kieu maksud teh tadi keur cacarita kitu tah Mang Obon cenah manehna teh maiti anu kaya lantaran ku gering kitu teh sabab aya urai-urai kitu tuluy deui Pak Haji oge cenah di saperti kitu deui tah ari anjeun geus ngadenge caritana ngadenge mah tadi keur ngobrol nu kitu jeung Den Surya oge ceuk Pak RT. Si Jantra ngawaler mohon tadi nyarioskeun kapan tadi oge ningan tos diobrolkeun ari Pak RT mah sok jiga anu naonnya jiga anu dingelung ning Pak RT mah lain kitu Jantra euy tapi eta sugan pamanggih anjeun aya hubunganna teu atawa ngawangkung tadi jeung Den Surya kapan tadi oge sarua akur anu dicarioskeun ku Aden oge sareng jeung Amang RT oge geuningan yan masalah perkara-perkara nu kitu mah tong jadi ugeran mun dibahasakeun ayeuna mah meureun hubunganana Kang Pak RT tapi aduh asa tunuh pisan ieu jabaena teh duh cenah mun diinget mah malam Jumaah teh nya ieu teh aduh sok sing buringkag gitu tah ari Pak RT mah ieu aduh coba asa cara rangka jeung asa lalesu deui ceuk Pak RT teh bari karelek deui jeung nyana peuting harita karasa meuni asa tiiseun pisan sora jangkrik anu osok mapaesan alam waktu harita di lebahan di mah asa teu pati kadenge nya ai ti kajauhan mah malahan mah tinu jauh pisan deui mah karungu sora anjing oge meuni babau komo-komo peuting eta teh nincak kana wanci sahareudeuk korot kira-kira pukul 8 atawa 10 peuting. Lain Jantra aduh Pak RT mah ieu aduh asa tunuh pisan teuing arek ngejepat ulah sakudung nya gedung depan anjeun din giliran ngaoskeun tah aduh gelah mun geus tengah-tengah hudangkeun Pak RT hegae kitu atawa engke Den Surya pi urang ngagugahkeun ka Pak RT nya jadi supaya aplusan kitu nu ngarunana ujung anu ngaji teh aya si ditunganeunana bisa aya naon teh mah aya nu maturan nya Jantra nya ceuk Pak RT teh bari ngagorerkeun awakna dina samak saheulai ditepas di rohangan tengah eta teu lila tina ketik kadengna Pak RT nyarita kitu teh keur we Pak RT mah kadenge ngaguhar kerek bangun anu nikmat pisan pateh malan jeung nganggelenutna sora tadarus ti Den Surya nu keur ngaos ayat-ayat suci Al-Qur'an. Si Jantra cicing we sorangan sabab anu masih acan sare ngan ukur manehna jeung Den Surya keur ngaos ayat suci Al-Qur'an deui pan teuing sarua nunutan teuing kunaon ieu si Jantra teh manehna lep we asa teu kadenge nanaon malahan mah dina keur kaayaan kitu ku si Jantra kadenge aya ngagelebug we sora angin
Tapi manehana tang tuae punten ya. Tang tuae manehana ngarasa riwas tika ngorejat muka kana panona. Ngan anu katingali ku manehna kaayaan remeng-remeng tapi jika lain di imana Pak Haji Aman tidinya kadenge sora tanpa jirim sora anu geus teu aneh deui sora Raden Peking Tala. Kadenge sora Peking Tala nyarita jantra sing waspada kana dodoja sing kuat kana cobaan awas anjeun diajak ku kula titah sare sakedapan sahabam satuluina anjeun ulah tika kacolongan ku sare jeung lamun bisa anjeun ulah jauh-jauh ti anu ngaranna Pak Haji Aman. Sahabat peuting ayeuna peuting anu beda jeung peuting kamari kitu cenah di antarana kekecapan dina impianana si Jantra teh korenyat si Jantra ngorenya deui hudang dina kaayaan anu sabenerna hudang di alam nyata lain di alam impian. Sanggeus kitu kadenge kelenut deui sora anu ngaoskeun Al-Qur'an nyaeta suwantana Den Surya teh malahan mah kadenge nyegrekna sora Pak RT anu aya di kikireunana si Jantra keur sare we saperti tadi. Nah kuring teh ngimpi atawa sare bieu teh tapi asa kusa kedapan tapi kitu meureunannya carana nu disebutkeun Peking Tala teh ngabejaan kuring teh kumaha ieu teh kitu cenah gegerentes ning hatena si Jantra teh. Dina kaayaan saperti kitu anak hiuk teh aya sora angin ngahiuk ti kajauhan malahan mah sora anjing oge babau jeung sidigogog jeung pada baturna kaayaan anu matak ngahariwangkeun jeung matak keuman kana hate tang tuae ngundang kana bulu punuk pating puringkak sakedapan Den Surya anu keur ngaoskeun kana Al-Qur'an eureun bari ngalieu ka tukang nempo ka si Jantra tang tuae si Jantra ngareret jeung tidinya manehanana ge jiga anu surti jeung ngarti ngarasakeun kaayaan robahna alam waktu harita. Aduh Jantra asa-asa bedanya ieu ceuk Den Surya. Mohon Den tapi cek abdi mah kudu diteraskeun ngaos Al-Qur'anna nah arek ku abdi diteraskeunna atawa arek ku aden wae Den. Biasalah Jantra ku mamanggeula lah ayeuna. Nya mangga atuh tapi eta Pak RT gugahkeun bisi aya naon kitu. Mohon. Satuluina sanggeus kitu mah si Jantra teh ngaguyah-guyah Pak RT dihudangkeun teh deui bangun anu rada liat pisan rada kebluk rada hese pisan kana hudangna deui tina sarena tapi ari dikebekat ku dikeureuh mah sanajan teu wani oge si Jantra ngamari-mani maneh ngahudangkeun kanu jadi saluhureun nyaeta Pak RT teh supaya buru-buru hudang deui tina sarena. Pak RT buru gugah lah Pak RT. Pak RT hudang lah. Pak RT gugah lah Pak RT. Sanggeus kitu mah Pak RT mimiti hudang tina sarena. Sanggeus kitu rada sadar kana kaayaan Pak RT langsung narikana sampingna diharudumkeun bari nyarita semu ngaharewas bari jeung hararos. Jantra ieu teh aya naon nya asa beda-beda tinggi ieu teh puting teh ieu. Pukuhan kitu Pak RT ieu teh mantakan ku kuring ku abdi digugahkeun oge. Nya ieu teh asa loba nu aneh pisan ceuk Pak RT jeung si Jantra pating gerenang
ditukangeunana Den Surya anu masih keneh ngagelenut we ngaoskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dina kaayaan saperti kitu Amon, Haji Amon, ayo urang ngilu Haji Amon. Gedor cenah. Panto imah jika aya nu ngagedoran bari gogorwan ka Haji Aman. Atuh ngadenge kana kaayaan saperti kitu. Si Jantra katut di PRT pating kurubu gue rariwaskeun kana ngadenge sora anu ngariwaskeun. Malahan mah Den Surya anu keur ngagelenut ngaji oge tika ebat ngarandeg heura eureun bari ngalieu ka tukang. Malahan mah tiluan pating rareret we pating palalong ngadedengekeun sora anu gogorwan ka Pak Haji teh. Haji Aman, ayo urang ngilu Haji Aman. Teu lila tidinya kadenge di jama anu kegedor deui ngaguruan Haji Aman. Atuh anu tiluan teh pating harep-hep we deui. Masih kena heran arek nanya sieun teu ditanya panasaran saha cenah anu gogorwan dina waktu peuting saperti kitu. Pak RT jiga anu poho dina temah wadi manehanana ngacapruk nyarita saperti kieu. Eta naon eta aduh saha eta ya Chandra eta naon eta Chandra kumaha ieu ceuk Pak RT bari rada ngaharewos ditompokeun kana cerina si Jantra. Satuluyna katingali Den Surya ge bari manehna tetep nyekel kana Al-Qur'an ngadeukeutan ka Pak RT jeung si Jantra. Malahan mah tika nyarita saperti kieu. Naon eta teh kira-kira kudu ditanya atawa antep wae nya ceuk Den Surya rada ngaharewos ka si Jantra jeung Pak RT. Ari anu ditanya nyaeta si Jantra jeung Pak RT ting baratem we komo Pak RT mah jiga anu geus ngarasa soak si Jantra oge tangtu sabab budak leutik keneh meureunan umur belasan tahun oge katingali raraina oge pias ningali kana kitu mah Den Surya oge anu jigana manehna rada kuat oge ningali kana kaayaan saperti kitu mah manehanana ge rada soak jeung katingali bangun anu marmir geus kaserang ku rasa sieun. Dina kaayaan saperti kitu ku Pak RT jeung ku Den Surya mah teu karungueun tapi aya sora anu kadenge deui ku si Jantra. Jantra tah ieu anu dimaksud ku kuring. Peuting ayeuna beda jeung peuting nu sejenna. Tapi ingat anjeun teu kudu sieun. Lamun anjeun tetep yakin kanu maha kawasa, aya anu maha kawasa, nu mahanan tayungan ka anjeun. Kajaba oge ti eta, sing ingat kaula rek moal cicing lamun tina aya nanaon nu ngabahayakeun. Tapi anjeun ulah sieun-sieun. Ceuk eta sora bangun rek ngaregreugeun, niat ngaregreugeun nyieun melakeun kawani kana hatena si Jantra. Sanggeus ngadenge sora anu tanpa jirim ngan ukur kadengeun ku si Jantra sabab si Jantra sadar katingalina mah ieu Den Surya jeung Pak RT teh teu ngarespon sabab laku lampahna jiga anu teu ngadengeun kana eta sora. Si Jantra teug we meureun ieu teh sorana Raden Peking Tala teh anu ngaregreugeun ngusahakeun ka manehanana supaya ulah sieun. Si Jantra anu asalna rada marmir jiga nu kasieun teh manehna hatena ayeuna rada teteg satuluyna nyarita. Kang, ulah sieun-sieun Kang, bangun mah moal aya nanaon sareng deui teraskeun ngaosna. Lamun dina aya nanaon age piraku sugan lamun dilawanan ku sarerea mah urang rek eleh kapan saur akang oge manusa mah leuwih mulya nimang makhluk-makhluk anu sejenna komo. Nah ieu makhluk anu sejen atawa aya bangsa teh mah urang kudu tiasa ngayonanana Kang kitu cenah ceuk si Jantra teh jiga anu nenangkeun ka Pak RT jeung Den Surya. Waktu
waktosna parantos cekap kanggo episode 2 ayeuna ya. Aya sora-sora yeuh cenah yeuh. Naon nya nu kajadian bakal kajantenan ya. Nah, makanya diantos wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.